ngandalkeun ilmiah secara normal moal bisa kajen kuku mage lantaran Imam Syafi'i teh kapan waktu keur ngarang aya opatnya nana Imam Syafi'i aya opat di hiji ngarang itu jadi ka hiji jadi kadua jadi katanya nyana keneh deuk kumaha coba eta deuk kumaha coba ayo jus non garangan Syekh Nawawi begitu Syekh Nawawi masantren begitu Syekh Nawawi masantren ka Mekah nu pertama kemudian kapanggih jeung ngaran guruna itu ngaran guruna nu di Mekah nu pertama datang ka ditu teh kumaha Aslawi urang Yaman begitu kadinya teh keur kabingungan nyana bingung guruna kemudian Aslawi Nawawi teh pan kadinya ngabersihan imah ngabersihan nyapu ngepel barang di deule di dinyana aya kebetan barang aya kebetan di dieu teh aset di deuleuan ku Syekh Nawawi keur ngarang kitu cek Syekh Nawawi barang di deule di hareupna di dieu Sapinatun Naja keur ngarang Sapina kakarak menang saparapat teu diteruskeun isukna ngepel di dinya keneh isuk ngepel didinya kene menang saminggu ku Syekh Nawawi diperhatikeun teu maju Syekh Nawawi bebeja mama abdi ulah di teangannya bade teu aya heula di ka mana bangsa 40 poe abdi bade indi teu lah mama atuh ai naon gara keperluan mah teu naon mohon Syekh Nawawi padahal mah di kamar bae 40 penting teu keluar ngarang Sapinah. Karang punya Sapinah 40 poe tah. Sapinah ngarang Sapinah. 40 poe. Beres. Diteuneun di mejanya na teu bebeja. Plek. Ngadoa heula peutingna tanpa abdi takabur, tanpa abdi sombong, abdi manulungan ka guru. Lantaran guru bangona kesulitan ieu ngarang kitab ieu Gusti ampura abdi ngabungahkeun kanu jadi guru bae abdi mah ieu teh mangnyieunkeun sanes nang abdi ieu teh nang Gusti bade disangakeun di meja moal bebeja abdi mah ka guru abdi teudeun bae kadinya kitab isuk beres ngepel kabeh di deuleu ku guru ieu Sapinah saha dibukaan ku guruna itu ku aing di karang teh hayang kos kieu yeuh. Deh. Ike dibulak-balik bener ieu kos kieu ka hayang teh yeuh. Guguraan banyak ieu lang saya. Nang saha nu ngaku kabeh. Ai tadi nu ngepel saha? Habib Rozak. Wah, teu percaya aing mah kanu beuki ngarokok kitu mah. Lantaran di gitu naon ngaranna ditanyakeun teh nu ngaku nu ngepel tadi saha aya nu bebeja Nawawi Al-Bantani tidak ka dia panggil ieu buatan manehnya sanes teu ulah sanes henteu abdi mah henteu hoy coba disumpah kulantaran disumpah ngaku hampura abdi lantaran abdi teh ningali mama ieu bangun deuk ngarang datang ka dinya teu maju-maju saminggu abdi mah sedekah bae ieu ka guru bagus ya ieu nu kubawa deuk di karang teh kos kieu ieu masyaallah alhamdulillah mah dicium ku guru ulah cek mun cenah ulah dicium leungeun abdi mah henteu tetep bae guru nyium murid masalah lantaran ieu luar biasa istimewana ieu nu dimaksud ku mama dari karangan Syekh Nawawi 40 peuting ngarang Sapinah. Urang ge pernah ka babaturan maksudna nulungan kanu saluhureun di deuleu ku urang teh anggeus isukna di deuleu teh anggeus isukna deuleu teh anggeus tulungan ku urang di malam yang sunyi kutulis sepucuk surat ini berlayang tak bersayap berjalan tak berkaki itu setan tamah aku ingin menjelaskan menguraikan tentang isi kandungan kepadamu Sarwiti aduh sebaikkan kanyana inang bisa ya
alhamdulillah ya ini nulungan orang bisa nulungan sudah cinta kita geus sodako kene sih Syekh Nawawi pohara jasa Pak langsung ku guruna titah pindah masantrenna ieu mah lain urukeun mama cek nyana dituduhkeun lah ngaji ka anu ke opat guruna Syekh Nawawi lah di Mekah keur carita kakarak datang ka Mekah umur 15 baju ka umur 16 seperti kos kitu umur 15 tahun maju ka 16 tahun bisa ngarang sapira 40 ke 40 petik teu maksud ngarang nulungan guru ngapa sana ngadengen aing kunaon eta iya tahu wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib ukur coba maka ilmiah moal kaukur atuh tamaja lain Syekh Nawawi tama atuh dibere caang bae ku Gusti Allah kudrat Allah nempel tanpa hikmah ye da kumaha sakumaha ki Holil Bangkalan cerik saminggu deui ka pantat tadina debat jeung Syekh Nawawi pajar lain Syekh Nawawi padahal guru kan ka Syekh Nawawi pesana bisa mancala putra mancala putri sanggeus debat LS ke Holil debat LS saminggu deui pandek balik begitu nyana merenung aya teh saha nu ngelekeun aing aya nu ngabejan eta mah Nawawi atuh Nawawi mah guru kunaon dibawa ka dieu sebab nyana mah lain keur ngaji lain keur ngalaan cai lain keur di lapangan oh biasa kosu digawe Syekh Nawawi tapi lamun keur ngaji wah luar biasa jadi eta didebatkeun eleh ki Holil Bangkalan teh atuh barang nyaho eta Nawawi diteangan ku nyana menta hampura teu kapangi-pangi saminggu deui mepet diteangan kasih Amir ku teu kapangi-pangi diteangan di Baitullah teu kapangi ngadoa ka Gusti Allah teu kapangi balik ki Holil cerik ki Holil teh ngarasa izin jasa ieu non diskusi munazarah jeung guru ai urusan eleh nama lain masalah tapi munazarahna ieu waduh besi bendu guru jeung lain sebagainya saminggu cerik bae terus di Bangkalan cerik teu eureun-eureun nyahoeun Syekh Nawawi aduh murid aing cerik Syekh Nawawi langsung ka Baitullah ngadoa leng hiber ka ditu ka Bangkalan dipeluk ku Syekh Nawawi geus Holil ulah boga pikiran ku kumaha kaula nyaho maneh teh keur sedih cerik bae menta hampura geus dihampura jeung sagala rupa ilmu amalkeun berangkat deui ka Mekah teu kudu make pisah Masya Allah ku hari pisah harura rese jasa bisa kudu 150 juta dan lain sebagainya birokrasi negara SN luar biasa kudu salin ngaran dan lain sebagainya Syekh Nawawi mah datang Masya Allah ukur coba make hikmah jeung sabab moal bisa wa may yattaqillah yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib nu mentek ente hayang pinter ente hayang hebat geus ulah nanaon tawajuh ka Gusti Allah ulah dahar-dahar saminggu siapkeun kuburan ulah aju maksakeun geus boga bagian-bagian kabita bae urang jeung istimewa ya nu kuresepna bae ge urang geus min jumlati wali Allah urang kuresepna bae ge wih pohara amat eta urang geus kasupkeun kana wali Allah lantaran lamun urang diodongengan kos kitu teresep Muhammadiyah tah buktina lain wali Allah kitu bada pohara amat masyaallah ya karim pohara amat Syekh Nawawi tuh eta kan lain lalagan mantak tanding atuh Nawawi Al-Bantani sing ade besi Nawawi bojong nu mantak make Al-Bantani ge kitu teh ya Nawawi Al-Bantani kitu Koryatan Korea mana naon ngaranna Tanara At-Tanariu Koryatan Al-Bantani provinsian Indonesia negarawan baladan Masya Allah eta kumaha eta kos kitu tah eta geus teu kaartikeun urang ieu keur carita rezeki maknawi wa yarzuqu min haitsu la yahtasib gitu ngatuh ukur ku urang ku zaman masantren moal bisa ka ukur paling ngaji amil jurumiyah sorop dan lain sebagainya 15 tahun utek-utekan dirinya keneh bae kadang-kadang balik poho narkib aman alaf jatun nang dibaca 5 wajah jadi 7
nyurah ka santri sanyanyana amil aya 2 pada 2 hiji amil nusuk mandian mait nomor dua amil zakat wah cak santri jadi kieu guru urangnya ya Allah jadi mundur nah iyalah karomah ngarana eta di luar tawang geus jadi orang lamun nyaritakeun Syekh kitu Maulana Hasanuddin bisa teu ngising genep bulan atuh ulah diturutan ku si aing moal ngising-ngising atuh mal kebel atuh mal kebel kabita mah meunang kabita diukur teh pamere Allah sing hade aju urang maksakeun maneh teu hees geus beurang teu dahar-dahar ya atuh sia urang ngukur maneh awak sia diukur bae heula ku sia panjang sabaraha lebar sabaraha atuh geus diloyog-loyogkeun ku Gusti Allah urang mah tinggal kabita bae ge tah geus min jumlatil wilayah kitu bae eta lamun Syekh Yusuf lamun geus jana ngaji Syekh Yusuf masa putra daripada Syekh Maulana Hasanuddin boro-boro jelema kotok-kotok cicing ngadengekeun suara Maulana Yusuf Syekh Maulana Yusuf ku ngeunah-ngeunahna suara embe cara ricing kebo cara ricing lamun keur lakian mah cicing kebal eta aduh ampun mantak lamun endek hayang bagus suara didinya tawajuhna di Syekh Yusuf Maulana Yusuf aya uluk-uluk Kangjeng Nabi Daud aya wiridan Banten didinya tawajuhna eta teh teu bisa kaukur sebab tama karomah cara sesoleh ketika jadi imam di haram Bismillahirrahmanirrahim maghrib nyana geus ruku makmum nangtung keneh nyana sujud makmum nangtung bae nyana balik deui ka rakaat kadua Bismillahirrahmanirrahim alhamdulillahirabbil alamin arrahmanirrahim waladdallin amin deui nyana ruku jamaah masih keneh nangtung keneh bae nyana salam nangtung keneh bae geus soleh pali ieu nangtung keneh bae begitu ditanya kakarak ngarenjag ku ngeunah-ngeunahna sora coba dengekeun sora Habib Rojak sabalikna aing ke soleh mah tu bagus soleh mah urang keur hudang jadi hees mun yang ngadengekeun suara Habib Rojak mah urang keur hees jadi hudang ampun udah Gusti Allah nu agung nah ieu kumaha karomah hese diudagna tu karomah mah pemberian Allah kudrat tanpa hikmah mah ieu keur carita sora keur carita kagagahan Sidina Ali emang kumaha kitu datang ka setan sararieun ka Sidina Umar Sidina Ali dina pangperangan nya kubata mah karomah tuh tah mah hese nyaritakeun tuh ku sorangan bae jauh perang teh wani Sidina Ali mah Sidina Umar mah karomah dibere wawanen anu luar biasa ka Kangjeng Nabi deuk perang sabulan keneh kafir geus sieun ka Kangjeng Nabi karomah tah mah karomah mukjizat sabulan keneh deuk perang jeung Kangjeng Nabi geus harewas bae kubanya aduh ya urang kumanya kebingungnya nata kos ente boga ka Bogor di Cikupa Bogor lain boga ka Bogor resep ka awewe aju dek nganjang harewasan Bang diterima moalnya ya urang ieu kumaha ieu bingung ieu urang tah ente mah jurusan akadinya yo ieu mah mukjizat karomah hese ngukurna tah mah kudrat tanpa hikmah masyaallah ieulah karomatan aya sepanjang masa aya hamba Allah jang niungan jang nyaangan jang niuhan umat selalu Allah ngamunculkeun hamba-hambana anu bisa ngabersihan hatena tanpa aya geungeut maleut duniaan di jero hatena makhlukan di jero hatena hiji Allah aya sepanjang masa ku Allah tetep dibere bae engke loba jasa jelema nu sirik nu dengki nu ngomongkeun nyanana seuri bae atuh lain wali ai marah mah ngaranna sarwana diomongkeun atuh sadaekna sih ngomongkeun kukumaha ge sadaekna kalahkan nyungsep nu ngomong-ngomongkeun lah ujianana ieulah hamba Allah sepanjang masa aya bae supaya naon niuhan nyaangan jang ngarariuhan jelema kurang dek diudag ku sia moal bisa naon sebabna lantaran eta mah pemberian Allah meunang tapa sarua
hamba-hamba Allah ge menang tapak lain tapak puasa di handapkeun tanggal cari ingin gampang tapak kos kitu mah teu ngadahar lauk gampang teu ngadahar sangu gampang teu ngadahar kue gampang teu nginum segala gampang tapak tina duit pamarentah tapak tina duit anu riba tapak tinu kos kana itu nu jelas-jelas haramna dahar mah salila jang ibadah niat tau masalah jakulu wasrabu wala tusrifu ja loba wali nu beuki dahar atuh anu gembul wali loba tah pelebah gembulna katurutan pelebah jadi wali nanti urang mah nurutan gembul-gembulna tuh jadi urang hese tanya nyarita naon eta bisa bae ku Gusti Allah meraktekeun ngaluarkeun kokotor-kokotor dan lain sebagainya atuh jangan nage teu ngakunang nyana meunang Gusti Allah di samping karomah nu lain moal katuturkeun ngan resep bae urang minjumlah ti wilayah kos kitu bae nu mantak para aulia Allah dijelas-jelaskeun urang supaya resep caritaan Rasul supaya jadi ibrah lima yasmauha cerita kisah-kisah para aulia Allah supaya jadi ibrah lima yasmauha supaya naon urang supaya manut minimal aing ngarasa jauh amat aing ngarasa salah aing ngarasa rendah di hareupeun si eta ku sakitu ge urang geus jadi tobat ngaranna dia tobat teh ngarasa rendah di hareupeun Allah pan langsung ka Allah nama urang teu bisa tapi begitu ngukur diri urang jeung jana jauh amat eta geus termasuk nah ieu lah kudrat tanpa hikmah karomah ngaranna jelema makin mantap ketika dibere ku Allah karomah tambah mantap ke Allah tambah yakin tambah mantap liyaqbalu alaih tinggal contoh kedua wa misalul qudrat aidan ma'al hikmah wallahu a'lam bissawab